rokok sabatang, kopi sagelas, mah moal duit 3.000. Duh, lieur kieu yang rokok jeung kopi. Kunaon itu cenah naonan jelema teh di ditu? Alah, wek kunaon sia wek di dinya? Cilaka mana cilaka? Wek sia kunaon ieu? Hudang ieu, hudang. Ieu. Sia ngurangkeun aing anjing. Aing geunah-geunah sare goblok. Lain sia kunaon cilaka? Naon aing beak bensin anjing teh suka teh cilaka anak aing rusuh dek meuli udut terjadi sia teu euceug ru minjem duit jang meuli bensin oh iya atuh duit jang meuli rokok jeung kopi ieu keur bae bae nya mah keur maneh meuli bensin bae aing teu jadi meuli rokok jeung kopi mah peke tilu ribu goblok pakai meuli bensin maunya mah ieu moal aduh kamu balik ru oi itu dia naon itu tukang ayam makan gitu